Manu tadi diceritakan buta mata ieu tapi mata kolbuna masya Allah caak nyana pas maghrib keluar ti imah begitu keluar ditanya ku pemajikanna dek mana aduh buta tapi boga pemajikan berarti laku si ieu mah kasep teu laku can boga pemajikan di pasar geneh hese berarti kan mata hatena berat awe ge rembungan ditanya ke mana masjid naon berjamaah lah kak hiji mah rada hujan bae ngecret nomor kedua poek nomor katilu kakak kan buta geus teh kudu ka masjid ya ngahalangan di akhirat mah teh bisa gitu buta-buta gengkeng bakal ditanya geus geura ka imah ka ditu pamajikan mah pokona idinan we mendak berjamaah lain kitu cak pamajikan akan kula karunya ai kula nungtun ka masjid kan kula mah awewe ari henteu ditungtun pan dieu kumaha lamun ti soedat ha geus doakeun we berangkat beta buta ge ka masjid hayang berjamaah kabita ku ganjaran berjamaah emas barang tengah perjalanan antara imah jeung masjid kira-kira 200 meter ka masjid teh ti soledat ngaguli kedeprok woh atuh kalot akhirna kan aya jelema tah waduh ti soledatnya aduh imah kalotor balik bae heula nya teu nanaon atuh ditungtun dibawa ka imah kebangi jeung pamajikanana tuh kan tadi ge ulah ka masjid kadenge ku ceuli ulah ka masjid buta-buta ka masjid geus di imah bae tah eta tah nasehat pamajikan jeung kahayang salaki sebenarnya bagusan mana sih eta salaki rada lempeng gitu jelema kos ge salaki sakitu buta hayang ka masjid pamajikan makan ngalarang ulah laka bener ge karunya tapi kan ngahalangan ganjaran loba tah we nu kitu teh aya salakina boga duit 10 juta keluarkan jang masjid bayi lah 9 juta kajian 1 juta malah di jang imah tangga begitu dek dibawa kajawan ku pemajikan akar ka mana masjid nek naon tuh ya 9 juta dek di ka masjid kan kabeh nama 10 juta ka pikir ka ku otak ka ye cak yana mah teu boga anak pemajikan meureunanan teu kira-kira atuh ulah 10 juta ulah 9 juta ka masjid jang urang 1 juta teu boga pikiran hebat apa pemajikan ngana sehatannya karena rakata eta urang kedung putat beres awewe kos gitu teh ye kuduna mah lain gitu kan awewe mah kak eta 9 juta ke mana kan ke masjid ayo 1 juta jang di imah masya Allah kagok amat kak kabehkeun ke masjid geus anak mah ulah dipikiran teu beres majikan. Nah, eta kan jak salakina teh 9 juta kan kajang ka sorga, engke kan lamun ka sorga mah urang kabehan. Lah, ka sorga mangel keneh. Ieu bae kepentingan rumah tangga. Sabarat teh nu kudu ka masjid. Enggeus ka masjid kan 1 juta nu 9 juta di imah tuh. Pabeulit pamajikan. Entak lamun sodako ulah kanyawan ku pamajikan. Ulah kanyawan eta kitu bae tah awewe mah tah. Lain di dia lain di itu di pasar kemis ke bagian pondok eta kari itu tah di dia leuwih parah tah ya pemikiran orang pemikiran ka mana kanyahoan kan ku Gusti Allah loyogna ka mana na ya Allah ya Rabb nah balikan deui kan buta geus ka ulah ka masjid sini bae
salakina ganti baju salat didinya nurut ke pemajikan. Tapi begitu jam 7 lewat seperempat kadenge suara azan di masjid nyana keluar deui deuk berjamaah isya. Kalau terak keluar cek pamajikan ke mana deui Kak? Berjamaah ke masjid. Masya Allah tadi ge gaguling hieu ka masjid tuh deuleuh hujan keneh kajeun lah kabita ku ganjaran anak kabita ku ganjaran ya lamun normal pan ka mah bisa neuleuh kajeun lah ge aya Allah ieu nu nuduhkeun beuh kus nu wau bae ka Allah. Pamajikan mah kos kitu pamajikan keluar jana tiba begitu keluar ngalengka eta menang 100 meter ti soledat deui ngaguling bak. Masya Allah cek nyana ayalah nu nulungan ditungtun ku eta jelema ka masjid salatlah nyana bari dibersihan tak kulalaki teh tah ku nungtun bersihan ka masjid berjamaah mantas berjamaah eta ditungguan tak kunu tadi. Masya Allah akhirnya ditungtun terus datanglah ka imah balik berjamaah. Majikanana nanya deka ente ngaguling ugu ngaguling jagian itu soredat ayo nunulungan tah aya nunulungan tah jalaman aya kene coba teh cenah bere-bere cai. Begitu pemajikanna keluar aya kene kadi salib dinya diu dihareup bere cai. Ditanya diuk nu buta jeung nu nungtun ditanya ku pamajikanana kakak tadi gaguling di mana eta urut keur magrib ngaguling teh aju aya nu nulungan ieu nu nulunganana tah nu nungtun. Ditanya ku nu buta ceng aya ceng si saha peduli amat make jeung nungtun bapa ka masjid make ngabersihan baju bapa segala rupa haju ditungguan deui man teu salat teh ditungguan ditungtun dibawa ka imah ieu ku hebat amat peduli amat aya ceng saha cek nyana hampura kula tadi moal bebeja tapi kula dek bebeja bae saha ceng ieu kula setan. Hah sa kula setan lain jelema lain kok setan sih bisa nungtun ke masjid heran ndek ke jelema nu nungtun ke masjid mah kok setan pan setan mangalarang salat ngalarang berjamaah kok ieu bisa nungtun haju nungguan pan setan be lamun hayang nyaho nu mantak kula nungtun haju nungtun mawa balik nyalametkeun beusi ngaguling deui lantaran lamun ti soledat ngaguling deui eueuh nu nyahokan kabehan emang kunaon begitu maneh ngaguling nu pertama teh nu teu jadi berjamaah teh ear di langit malaikat mang mentakeun hampura ka maneh di samping mang mentakeun hampura ka maneh mang mentakeun hampura ka sekeliling nu aya di sekitar masjid kaditu 40 imah kaler 40 imah kidul 40 imah kulon 40 imah. Masya Allah ku gara-gara ngaguling sanajan teu jadi berjamaahna eta jelema sekitar masjid teh dihampura dosana kan lamun dihampura dosa aing nu kawalahan kusabab sakitu beusi ngaguling deui daripada nyana ti soledat kadua kali haju dihampura kabeh aing nang hese capek mending ditungtun ku aing. Masya Allah orenganan nu sok nungtun teh kadang-kadang mah setan kula ge meureun babarengan sa mobil bisa jeung setan sabenerna tuh sia masuk ka juneuleuh kitu tah eta setan teh mos kitu ya Allah ya Rabb maknana berarti lain sambarangan
jelema berjamaah teh ya lain baenyana nu meunang ganjaran sekitar masjid aya pangampura Allah komo lamun datang kasih soledat model tadi ahli Allah zikir ahli Allah kiai zikir tengah beting la ilaha illallah la ilaha illallah manteng hatena ka Allah eta lainnya na bae eta nu meunang ganjaran jeung meunang pangampura 40 imah kaler kidul wetan kulon eta teh dihampura dosa ku gara-gara kiai anu manteng ka Allah maca la ilaha illallah nu mantak biasana deket imah kiai mah tirok dalalikir tirok salat geus bae lah jak kiai ge salat kiai ge zikir geus aing mah geus pokona mah efek ti kiai bae geus pokona mah na eta teh keistimewaan seorang manusia ahli Allah datang ka setan ge khawatireun setan khawatireun lantaran lamun ieu ngaguling deui waduh kabeh bakal menang hampura jadi berjamaah teh lain lalagaan gede jasa ganjarana kulantaran gede ganjarana sangheuk jasa berjamaah aya tatangga masjid nu tilok ka masjid hingga ku tilok-tilokna ka masjid teu nyahueun tihang masjid lain di dia lain ulah sok kasinggung ulah pasar kemis pondok datang ke nyahueun karpet masjid acan eta aya jelema deket masjid seperti kos kitu kajen teh heulana nah ieu mah gede jasa ganjaranan nu buta model tadi ai jelema caang mata hatena sanajan ieu na poek kana agama teh luhur bae himahna kos di zaman Kangjeng aya jelema nu buta bebeja ka Kangjeng Tuan abdi iraha deuk diajak perang jeuh cak Kangjeng leuwih kitu siapan buta deuk daon perang teu kula mah ajak bae perang cak Kangjeng Nabi aya perang teh kan ngalawan musuh kumaha kalihayanana bisa lihai pedang atau make pedang lihai panah atau panah tah ieu kan perang mah deuk ngamaehan musuh ai siapa buta deuk kumaha kula mah ajak bae jaknya na perang Kangjeng ulah buta-buta nyana cerik Masya Allah jangan emang ngai buta kahayang kula pan kula gitu hayang buta iya bahkan kehendak Allah ketika kula ngaluhurkeun agama melalui perang kunaon teu meunang isuk na cerik 2 poe bebe jadi ka Kangjeng Tuhan iraha perang aya kitu deuk naon kula ajak cak Kangjeng Nabi buta-buta perang teu da kumaha nangis musuhna bisa-bisa paeh di tempat perang kajeun caknya tapi lain masalah kajeun cak Kangjeng deuk kumaha engke aing ngadon micin nyawa mah jang naon kula mah ajak bae perang resep jasa kaganjaran perang Masya Allah buta matana mata hatena caang ka perang-perang hayang geus datang ka mana urang nu bata urang caang hayang ngaluhurkeun agama Allah melalui perang lain usibna ku lima perang deuk nanaonan di perang melalui pembangunan masjid beta caangkeun mata hate urang kadang-kadang mata ieu caang mata hate teu caang katilu kali bebeja ka Kangjeng iraha perang maneh buta nanyakeun perang deui kula mah ajak bae ai fungsi maneh naon atuh fungsi kula sanajan teu bisa neuleuh teu bisa nyekel pedang deuk ngababetkeun pedang ka musuh kula tapi nyekelan bendera mah bisa geus ku ayana sakitu kula izinan jang nyekelan bendera bae kula atuh nyekelan bendera teh Tuhan ceknya ieu lamun bandera dicekelan ku kula pasti musuh sarieun sebab kula mah kan moal robah kula mah mun nyekelan bandera kan moal robah jeung moal lumpat jatuh nyaho eta musuh eta lain geus berarti kan kula teu robah teh musuh pasti sieun lantaran eta jelema teu robah-robah berarti hebat
bener oge cak Kangjeng ieu. Tah aya pemikiran kadinya. Kulantaran 3 kali minta izin Gusti Kangjeng Rasul ka Gusti Allah. Gusti Allah, aya hamba Gusti buta tenang Gusti, hayang milu perang ngaluhurkeun agama Gusti, ajak ulah. Ajak cek Gusti Allah, diajak. Bener fungsina nyekelan bendera. Nya nama bendera dicekelan bagi bener tak susah ini. Nah, begitu diizinan nyana milu perang atau bener musuh sarieun. Ngan sarieun ge kan dideulekeun bae ku musuh. Isin jeung banyak kelan bendera teh robah-robah hebat amat sih. Dideketan barang dideketan orang yang buta. Sia cak musuh. Langsung ditebas. Set. Cek sakawal mah ti kajauhan make panah. Set. Cep. Ah. Nyana begitu kena panah seserian. Alhamdulillah, ajakan alhamdulillah kadenge ku kabehan maca alhamdulillah. Sahabat kayak gideg Kangjeng langsung ningali ka luhur, ieu maot. Kangjeng ningali ka luhur, ya Allah ya Rabb cak Kangjeng. Kadeleuna di alam dunia nu buta maot kena pedang atawa kena panah. Ternyata rohna geus aya di Jandatun Naim, geus aya di surga. Eta lah jelema ngaluhurkeun agama Allah. Nu mantak salila hirup sabisa urang ngaluhurkeun agama Allah. Urang boga ilmu pasantren ngan datang ka ngeja dong pagahkeun demi agungna agama, demi luhurna agama, pagahkeun ngeja. Urang teh bisa amil jurumiyah pagahkeun. Urang bisa alfiah johar makrun pagahkeun. Urang teh bisa fikih fatul muin tafsir pagahkeun. Urang kuari bisa ngan eueuh nu datangna naon atuh masjid urusan. Ya Allah ya Rabbi ngaluhurkeun agama Allah naon bae Allah Maha Uninga. Luhurkeun agama Allah melalui pembangunan masjid. Untung urang dieu anu nyumbang ala kadar 1000 2000 10 20 100 200 jang pembangunan masjid kuari mah dibelikan ke semen tempelkan, ke pasir tempelkan, bata tempelkan. Naon bedana semen, bata, kesik anu ditempelkan di masjid jeung ditempelkan di imah di kantor, bentukna kitu-kitu keneh tapi nilaina lain. Nilai ieu mah ka akhirat. Tapi nilai kantor mah urusan dunia. Nilai imah mah sarua dunia, mun kurang-kurang bisa niat nama. Tapi masjid mah geus jelas. Masjid mah geus jelas jam moal aya jelema neuk main gapleh ka masjid moal aya. Ai lain anu edan mah meureunana. Ye aya. Ieu bas jelema teh oh di bada masjid deuk salat ah. Mana masjid? Wah deuk tahajud ah. Bada masjid deuk zikir ah. Tuh kan? Ai gaji pedi mana masjid? Mana ngalamun aing carekan ku pamajikan. Lain deui itu mah. Teu salah sih daripada mabok paling ke masjid. Tak iya masjid untung engke di akhirat ketika timbang amal nu bagus bahkan geus jelas ke sorga. Ayo ke sorga. Nah begitu ditimbang amal teu bagus kasar ka sorga teu ka neraka embung tenden di sisi neraka. Sajangaran Ula Udin, orang mana sih ya? Orang Kedung Putat. Mana coba dalam bukuna? Di dalam bukuna. Wah, iya jadi cakila goreng bukuna ye. Loba amal gorengan. Geus siapa geus ka neraka embung panas. Dek tahu tuh sih ada gua nih dek kayak nungguan babaturan. Nungguan babaturan lah kena lobaan kan neraka ngeunah kan aya berjamaah mah beung. Tambah deui. Geus lobaan orang Kedung Putat. Ditanya ku malaikat, "Teh geus ka neraka?" Moal. Sia ka surga jalan ka neraka embung deuk kumaha? Kula menungguan kapal penyelamat. Kapal naon? Kapal Miftahul Barokah. Masya Allah. Coba eta ke datang kieu jadi kapal. Duk. Hei, supirna Kiai Badru. Duk. Kenekna ieu tah. Duk. Hatuh kena.
ya ke sorga itu ke neraka embung atuh kunaon atuh sia embung ka neraka embung panas atuh naik ieu aing teu jariah dicoret sia aduh masyaallah. Nah ieu kan 50 juta mah kan dijero 20 juta 10 juta dijero. Nah iya anu bae. Nah ya setannya setan ngaganggu ka mik meureun nya. Setanna aya di dieu teh belah kenca. Make jas koneng. Sial teh setan. Ngaganggu bae goblok. Loh, masyaallah. Mun kurang-kurang kula babacaan mah ieu paeh terus ya. Iya anu teu pernah jariah ka dieu. Sedih amat bayangkeun, coba bayangkeun coba hayu batur nu baragus amalna ka salalorga geus jelas jalanna. Anu ka neraka embung nungguan kapal datang lantaran di dieu jariah naraek berangkat kan menuju sorga. Tinggal anu teu boga amal bagus jariah ge henteu deuk coba sedih henteu. Nu paling sedih bayangkeun ku urang lamun salakina jariah ka masjid pamajikanna henteu kaajak ngaran salaki karunya kan ka pamajikan deuk saha nu nulungan nyana gegeroan kakang tulungan bungan sia keur ieu ngahalangan aing kitana 10 juta enggan 1 duta tah rasakeun ku sia tah eta kan deuk kumaha coba di akhirat salaki ka sorga pamajikan ka sorga anak ka neraka saha nu teu sedih dibalikeun ku urang anak ka sorga pamajikan ka sorga ma ka neraka sedih hayang urang kan bapa ma anak minantu incu breng ka salalorga nikmat kan urang babarengan di sorga. Tayilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu buta ieu tapi caang mata hate teu kahalangan ibadah ka Gusti Allah. Dicontohkeun ku nu berjamaah tadi istimewa, dicontohkeun ku zaman Kangjeng Nabi perang sakitu butana tapi caang mata hatena tetep bae ngaluhurkeun agama Allah. Komo urang dibere kanikmatan ku Gusti Allah mata urang caang awak urang sehat ka masjid deukeut ka pondok pesantren deukeut geus gunakeun kesempatan ieu pake ngaluhurkeun agama Allah jang diri urang melalui ngaji esian pengajian ulah niatna naon Gusti ngaji mah ngalengkahkeun sukuna ge ka majelis taklim geus ragagan eta dosa kadanan ku ngarti teu ngarti geus galeungitkeun dosa geus bae urang mah asal aya pengajian datang ulah nanaon asal datang bae ngaleungitkeun dosa sakitu bae mantak di majelis taklim dan neangan nu nyumput HS dinaen ge ditanya ge teh ngeusan ngajina ngeusan alhamdulillah balik ke datang deui ka dinya nyelegon deui bege bae geus beres gaji teh ngeusan ngajina ngeusan emang balik ditanya teteh si kunaon teh HSB ngaji tita kuki uci ja teh HSB sagena ngaleungitkeun dosa geus teu kudu dadaon jang sebuah renungan lamun nu buta sakitu hebat tak kunaon atuh urang caang mata ieu kopoek mata hate caangan geurage nu mantak kiai wanin mentang mata ti peuting tahajud maca Quran zikir mata hatena caang ngarasa nikmat ibadah ka Gusti Allah lamun geus zikir lamun geus baca sholawat asa katingali Kangjengna di hareup ku cinta-cintana ka Kangjeng asa aya Kangjengna kos urang bogoh kasih sarwiti bae urang botok bogoh ka sarwiti asal kadenge bae soal sarwiti asa aya bae teh di hate teh bahkan jadi wiridan nu kuduna mah la ilaha illallah sarwiti tak teu beres eta kudaon eta ku cinta
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kapal berangkat menuju sorga. Eusina ahli-ahli dia udah peduli terhadap pembangunan masjid. Nu tinggalin teu bisa milu ka kapal eta. Ya Allah ya Rabb, mumpung ayeuna aya kesempatan keneh sisihkeun jeung pembangunan masjid. Nu mantak kula ngabangun masjid di Cilongok ku batur pajar kunaon sih kieu teu anggeus-anggeus emang ngahaja. Geus sabaraha tahun? 12 atau 13 tahun. Aya nu nanya ka kula Kiai ti Cianjur, "Kiai, kok lila amat ngabangun majelis mah haju anggeus bae kuari geus beak 15 miliar." Haju anggeus bae. Haju kulana teu boga pikiran naon jalain kula nu ngabangun ge. Batur. Ngan haju anggeus bae masjid angel. Aya nu nanya tah urang Cianjur, "Kiai, kunaon sih Kiai lambat amat?" Iya aya amanat di guru kula lamun ngabangun masjid ulah dicepetkeun. Kunaon? Karunya encan boga kesempatan jang jariah abehnya na milu di mana-mana teu milu di akhiratna karunya. Mantak dilambatkeun ku kula mun dianggeuskeun tereh babari tah mah. Ngan di engke-engke we duitan sebenarnya mah. lain jelas nama lain gampang eta tadi karunya orang Cilongok kan kukula mah aya daun ngaran tulisanana saha nunggeus saha nuncan bola laki bawa kan kanyawan kukula mah aya keneh nuncan kanyawan karunya beusi teu ngilu jaga di akhirat. Tata Kiai ti Cianjur begitu kukula dijelaskeun kula boga amanat ti guru kula ngabangun masjid ulah dicepetkeun nungguan jelema supaya marilu kabeh. Eta istimewa pemikiran abah, pemikiran guru kula sehingga ulah aya nu kaliwat. Mantap kula mah kadang-kadang ku jawara ge ku jawara geledegan dipake karesep bae. Dipake karesep bae kacirina sok datang ka imah emang kulana sok ngadoa. Eta makan rahasia kula. Ya Allah ya Rabbi, nyaah amat eta jelema teh hamba Gusti aya dina keur mabok keur naon karang-karang joledar ka Gusti. Satu waktu mah Gusti tuduhkeun ku Gusti jabeureun hate leutikna mah nurani nama hayangeun nya ge bener kan ka jurungku nafsu bae. Abdi deuk ngadoakeun Gusti ka jawara anu Gusti pangnuduhkeun kan rahasia teh mantak dibere resep ka kula. Ai ka Haji Pendi bapan jawara geus kieu. Yo. Sia koe goblok sia. Tilok ngadoakeun. Atuh komo ka kiai, komo ka tokoh, kula sok ka jawara mantak. Nu mantak di akhir hayatna kula teu kudu dicaritakeun jawara anu deuk baotna ka imah, jawara anu deuk baotna ka imah deuk. Aya nu nanya kunaon sih kieu teh jawara ka ari mah kulana sok ngadoakeun. Eta mah dibejakeun ge rahasia. Kawan khusus bae penting ngadoa ya Allah ya Rabbi. Jawara anu teh karunya amat di akhiratna meureun nya ge panaseun ka neraka mah pangnuduhkeun eta osok di akhir hayatna bagus. Ka Haji Pendi mah ya Allah ya Rabbi ka neraka jongkrokeun habak. Tuh jana tapi namanya deuk nuturkeun bae ka kula cenah aing mah kajen cenah nuturkeun kiai bae ke di akhirat tah beri tulungan. Sanu nulungan. Ye teu hayang aing mah. Bah kuari mandek jaritakeun karakter setan, tipe setan, tipikal setan. Jadi setan teh boga karakter. Jelema ge kan boga karakter masing-masing. Aya nu karakterna teh ieu teh hayangna teh ngwiridan bae. Aya nu karakterna teh hayang salat bae, karakter baragus sama dah. Aya karakter tehnya nama berpikir bae, jujur bae, karakter bagus. Aya karakter teh dek nipu bae, tileleutik nek nipu bae nya nama teh. Karakter teh kos kitu teh tipikal. Aya karakter teh nya teh manya mangiceupan ka awewe, banginan jasa teu kudu make pulat pelet nya nama geus. Eta karakter teh kos kitu ngaranna teh karakter. Nah, jeung deui aya anu karakterna teh hayangna teh judik bae, tileleutik bae koplok menangan bae. Eta karakter teh. Karakter hoki teh. Eta berkarakter aya karakter teh politik, tileleutik teh
aya karakter teh teh berekonomi, aya karakter teh berbudaya. Ti leuleukna teh eta di deuleu karakterna. Budak ge budak. Ti SD kene geus kadeuleu karakterna teh. Lamun ku urang ditanya 2 kali 2 sabaraha? 4. Bener ieu embe buntutna aya sabaraha? 3. Karakterna lain teh bodoh ieu budak ge. Embe 3 buntutna. Oh ya angel kamu ngitung ya kos kieu mah ieu. Budak teh eta ti leuleutik kurang ditanya terus aya nu nyanyi bae ugal igel. Oh berarti karakterna ieu kana budaya ieu budak teh. Aya anu kitu kuna nu lis bae dan lain sebagainya geus karakter eta karakter lain. Eta kos kitu tah aya ti leuleutik teh kanyahoan tipikal teh kanyahoan. Nu mantak potensi-potensi nu aya di budak teh ya, tah eta nu kudu dipupuk mah. Potensi nu aya di budak pupuk. Mun ieu budak teh ieu politikna rada bagus, kajawan ku bisa politik aja. Duit bapana laleungitan bae. Lain politik mah atuh maling. Heuh bisaan malingna. Kajawan ti leuletik ge. Masya Allah, tah eta ti leuletik ge geus kajawan. Mantak lingkungan teh ngadidik dirina bakalna. Lamun bapana ahli politik, indungna teh politikus sarua bae, lahirlah budak kadeuleu kurang ringkak-ringkakna teh. Bu, macaan kelas-kelas internasional, macaan sejarah dan lain sebagainya. Ieu budak watakna kajen kuku mage kana berpolitik. Didik ku urang supaya jadi bener-bener ahli politik yang nangtungkeun jeung nanjeurkeun nagara. Lantaran negara dipimpin ku politikus bok-bok sudah naik anak urang ya rada bagus ya politikus jadi politikna teh tenden di lingkungan anu berpolitik sakolakeun mengarah kadinya jang naon ya pengganti Bung Karno kitu atuh. Nah tileletikna ya budak teh macaan Al-Qur'an we hadis we tanyana teh bangsa rurukunan bae gitu dan syarat oh ieu berarti budak ka agama ieu ke agama ceng tanya iya mun geus sakola deuk ka mana ieu mondok ulah mah lah sakola we henteu ulah mah deuk mondok bae emang konan gitu loba berkat teu beres ieu bae di mondokna yang berkat doang ieu budak ge teu beres ieu mah kos kieu bae eta lempengkeun ku urang lempengkeun sia cai di mondok mah teu ulah resep kacau Ambonna kudu kumaha tuh lempengkeun didik di pondok pesantren sok jadi ulah naon kitu ngaranna ngahalangan arus tentang arus ulah dan ternyata eta teh ku Gusti Allah geus dibere karakter tah eta manusia teh kos kitu karakterna. Anak urang lamun ditanya teh si awewe atuh teu kudu ditanya di deuleu bae anu resepna teh ka santri mun awewe teh aya anu resepna teh ieu teh kanu bangsa pungplapeng bae aya anu resepna teh ka pejabat eta anak teh tah di deuleu ku urang tah eta teh ulah ditentang arusna sanajan dikawinkeun ka pejabat pilihlah pejabat anu jujur gitu mun eueuh di Indonesia ka mesro ka ditu kan misro sugana we amis di jero mah teh eta teh karakter teu bisa ditentang harusna sebabnya teh bakalna kitu lemah namun ditentang teh lemah mun anak urang karakterna bangona kori ya budak lantaran di kamar cai ge ieu budak narik bae di kamar iya budak narik bae aku tuh mending ngebeten-beten berarti budak kori ya jadi hukum aja tah kurang ya apa ayo asal nu bener bae supaya kadituna deuk sanu neruskeun atuh tajwid qiraat ya nah tapi jangan lain boga pikiran supaya jadi juara internasional lain jang ngoboran minimal sakampungnyana sakabupaten atau non gitu ngarasa desa sakecamatan supaya rarafih ye makharijul hurufna tajwidna jadi nulurus tak eta karakter ngaranna ya tipe-tipe nah kuari mah deuk nyaritakeun karakter setan teh boga karakter tah ieu karakterna ieu innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha innama ta'alian pasti berarti yuridu mengharapkan syaitan
munculkan setan, nimbulkan setan, ayu kia ngebuktikan bainakum diantara aranjeun kabeh al adawata kana mumusuhan wal baghdha jeung bebenduan kebencian. Karakter setan mah horenganan imimiti dijieun datang ka kuarinya nama dek nimbulkeun jeung ngamunculkeun adawah jeung baghdha. Masya Allah, setan mah kos kitu bae eta mah dek ngadu-ngadukeun bae kiai jeung kiai supaya ngadu, ustad jeung ustad supaya ngadu jeung supaya bendu, lurah jeung lurah, pejabat jeung pejabat, pemerintah jeung pemerintah. Geus beres ngararadu kepala jeung kepala, kuari mah supaya ngadu antara pejabat jeung rakyat, ngadu di dinya. Ya Allah, setan mah kos kitu bae. Moal aya benerna setan mah. Pokokna mah karakter setan teh timimiti dijieun datang ka kuari, datang ka kiamat nya nama ayu kia bainakumul adawata wal baghdha. Waalaikumsalam. Kiai ieu ndek lebaran poe naon? Poe Salasa. Di mana dasar ngitung aing mah boga keyakinan. Ajo ngajakan ka teu ngajak ngabejakeun doang milu hayu teu kajeung aing mah aing bae lantaran ngaji. Geus percaya ka ilmu na ngadekeman teh tanang ngaji milu los, teu percaya los tuh masalah. Lain cenah kiai anu mah pareu atuh kaje. Pan cenah kiai mah bisa kos kiai memang kiai itu mah sok ngomongkeun kiai bae. Jurig dah nu datang teh ta jurig setan eta. Eta teh nyana teh keur kaasupan setan. Sebabnya nu ngadu-ngadu adawat wal baghdha. Kitu teh. Masya Allah, nempel ka jelema setan mah teu ngabungkeuleuh, atuh mun ngabungkeuleuh mah teu kurang. Teu nyaho sia geus belajar di Bogor. Naon ngurusan tales. Mun kadeuleuh setan atuh loba nu gelut teh kadeuleuh nempel. Kos gitu tah jadi diadu-adukeun adawat wal baghdha. Masya Allah, eta karakter setan kos gitu. Tak nempel di partai Golkar, nempel deui ka di PDI, ngadu Golkar jeung PDI teh kotrek ribut adawah wal baghdha. Partai Golkar jeung PDI ribut adawat wal baghdha. Tentu boro-boro eta urusan partai, urusan pasantren bae ge ribut, kiai jeung kiai ribut. Ya Allah, manteke macam-macam ke lebaran kamari mah. Kiai poe naon lebaran? Salasa. Geus kula ge deuk nuturkeun kiai mangga. Aya jelema nu teu wauh. Teu wauh tapi ngaji ka dieu. Kiai lebaran poe naon? Salasa. Gas, urang Salasa. Pokona urang ngajina ge di kiai, kukumaha ge kiai, pokona mah tuturkeun. Geus saja nama Salasa we geus pokona mah. Urang lembur dek Salasa dek rebab pokona mah Salasa we. Geus tuturkeun kiai. Beres. Aya nu kieu. Ai kiai Cilongok poe naon? Sa lebaran Salasa. Urang merebok. Pan kunaon gitu? Pokona rebok. Lamun kiai si Cilongok rebok, Salasa urang mah. Itu we pokona mah. Pokona aing malakur bae jeung Ki Cilongok geus pokona mah. Mun nyana serbo aing Salasa, mun nyana Salasa aing rebok. Jurig da kos gitu. Sanajan udeng-udengna gede jurig da nu kos gitu. Beneran aing mah lain lalaga. Jasa Salasa jeung rebo mah pada boga patokan. Ulah silih salahkeun ulah. Sebab tah mah boga kayakinan jeung boga ilmu masing-masing. Tah nu kos kitu nu salah mah tah. Ai Ki Cilongok poe naon? Poe Salasa. Rebo aing mah. Bedakeun ka masyarakat rebo. Lamun kiai Cilongok kerbok Salasa urget jasa cenah aing mah ka kiai Cilongok. Eta kajenting udeng-udengna gede jurig teh gitu. Engke mah mun kapangi jeung kiai kos gitu kiai jurig. Ji rebo jeung Salasa mah boga-boga patokan ulah silih omongkeun kula ngomongkeun henteu. Ji atuh kula mah geus hisab ngaji baheulana sok besi endek nyaritakeun nanyakeun hisab atuh datang ulah ngocomang di tukang bae tampiling saku aing
iya atuh sieun deuk rebo atuh los ka ditu rebo ru'yat nu bener ru'yat nah apa kudu kos kitu teh ru'yat nu aslina dina fikih tinggal di araraji bae tinggal di araraji apakah isbat teh kudu kos kitu teh aji atuh kitabna isbat teh kudu kos kitu bejakeun ka pamarentah kitu apa lain lamun aya anu ru'yat teh lah di luar kalangannya nah kemudian henteu ditarima apakah kudu kumaha teh tanyakeun coba ka kiai ru'yat teh kudu kitu apa henteu pemerintah teh mun aya nu ru'yat misalna aya nu neuleuh di dieu bebejak ka pemerintah teu ditarima neuleuh jasa aing mah limaan neuleuh ge haji teu ditarima henteu kumaha apakah kudu terus bae sidang sakumaha DPR kudu kitu apa henteu tinggal dibaca bae teh bae da kula mah jelema dhaif ilmuna tinggal coba disurahkeun dina kitab fikihna kudu kitu apa henteu coba ayo lamun emang kudu kitu nyieun deui kitabna tek ceuli aing mun kudu kos kitu lain kudu kitu ja lain kudu kos kitu dipancen kiai marah amat emang aing mah sakapeung waktu marah puguh boro-boro ka sia aing mah ka anak aing ge jiwir-jiwir bae ka anak mah teh eta kos kitu tah caritana geus nu salah nu bener aing doang nu bener mah cenah teh mah ego sekali-sekali lah ego lah ayo lamun urang nyaritakeun omongan baheula ieu nyaritakeun aki-aki baheula guru urang nu baheula ieu ahli hisab teh ngomong kieu ye kolot urang guru urang coba ge tanyakeun ka kolot-kolot urang anu umurna geus 80 tahun ka ditu ari tanggal mah budak tanggal 1 kadeuleuna ku lauk tanggal 2 kadeuleuna ku manuk mata sia moal kadeuleu tanggal 3 kadeuleuna ku mangkeluk ku beungeut sia ka mangkeluk ngaranna ari ieu mah tanggal 2 geus sagede kumaha eta nah matak nu poe rebo teh di deuleu bang mana bulan mana sudah makan kumaha sih tah matak geus bae berbagai keyakinan ulah silih omongkeun urang ulah kitu kapropakasi ku tangkorak setan ngadukeun akhirna geus kiai anu mah anu kiai kiai ngomongkeun geus pokona mah aing mah musuh jeung kiai anu mah eta gara-gara nyana tah iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo jeung sekolah mah tuh nu poe rebo hayu atuh boga keyakinan rebo nu boga salah sayu boga keyakinan salah sayu masalah geus ulah sok digede-gedekeun keur managara keur ajur kieu kiaina alala ajur deui geus ulah naon teh jeung aing moal ka Cilongok ja lebaran rebo emang aya nu dicarekan ku aing jauh ngan nu da tampiling doang aya teh jauh Masya Allah tah ieu keterbatasan SDM urang teu masalah tah urusan ibadah ai urusan salah sajeng merobo dimasalahkeun ai anaknya nu teu puasa teu dimasalahkeun lebaran teu puasa henteu eta nu Masya Allah aya nu ngoncian masjid bae ngadadak kiai meuli kunci pohara dirantai tukang hareup ulah poe Salasa cek nya teh atuh aing seuri we je kos kana ditu amat si kiai jakula mah di masjid dieu dibejakeun ka masyarakat besi yakin ka hitungan kula ieu Salasa besi teu yakin besi aya nu neuk lebaran perbo pake deui ieu masjid sebab lain nu kula nu Allah los atuh mantak raon si kos kitu ya Allah ya Rabbi tah ieu teh hararese jasa tah hayang lempeng teh lempeng hese jasa Masya Allah pohara iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagus tapi di dieu mah keur nyaritakeun fil khamri wal maisir sebab arak jeung judi iyalah setan teh kitu ayyuqi'a bainakumul adawata wal lain di dinya bae ieu mah keur kebenaran turusna keur nyaritakeun khamri wal maisir nah kuari diteruskeun nyaritakeun karakter setan padahal di luar eta gatuh kitu bae setan mah di luar khamri wal maisir ge kitu bae mantep wayahna
kuari orang sapuk deui di lembur nu tadi na perbo nu tadi apa salasa salaman deui ulah yang masalah tuh kumamun ka bawa paeh manya ustad teu hanya gara-gara lebaran beda bawa modar ku ustad coba eta kira-kira tuh aya nu kieu tapi aing sebenarnya aja nama kacilongok geus ngadenge ti mimiti ge puasa teh Salasa dan pan aing teh ieu teh di kucuran dana bos aing mun kadenger pon besi eueuh eta doang tah aing mempertahankan eta lumayan tah geus berak rebo bae bos ngamuk engke teu beres teh kiai tolol tah bos aya nu kieu bae ye pon urang mah mui dulu mui kakasia mui di kecamatan ge hormati kakasia henteu pan aya kula mah jeung percayana ka Cilongok salah atuh Cilongok bae kakasia tah hormati tah pan mui nyana mui engke nyana diturunkeun geus tuturkeun kakasia bae geus cak mana ge kitu atuh geus lah jadi berarti ibadahna nuturkeun mui modar tasnya kayak di akhirat mah ibadah mau lakos gitu ibadah mah keyakinan komo lamun kieu ye hiji jelema kula mah ngan sakadar ngabahas doang hiji jelema belajar zikir di kiai anu haju kiai anu poe Salasa nyana poe Rebo moal menang paet putus tidak elbo torekat pokos gitu putus bae geus moal jadi boro-boro jadi wali jadi solihin ge mus moal jasa sebab naon nyana ditungtun yakin pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih nungtun ilmu yakin urang kieu bae ge ngaji nuturkeun ahli torekat bakal boga yakin tapi ketika teu akur moal boga yakin pingplan munten ke masyarakatna ge lah ulang-ulang ngaji ka nyana lah kunaon nyana mah lebaran Rebo Pak eta sekarang itu di lembur teh tah ujung ngaji naga itu ada irek ente ke masyarakat sebab teu boga yakin mun aya hiji jelema guru zikir guruna Rebo misalnya ieu mah kerja di Terbok nyana Salasa moal boga faed putus di torekat mah pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu alat lain ilmu maani nungtun ilmu yakin kudu akur bae jeung guru teh tanyakeun guru urang poe naon guru urang geus yakin sebab nyana mah atuh geus nu ngitung-ngitungna leuwih sieunan guru tibatan halayak rame ka Gusti Allah sebab nyana mah anu selalu jeung Gusti Allah ieu mah keur carita ahli tarekat guna mah lain ieu mah keur carita ahli tarekat leuwih sieunan nyana ka Gusti Allah sebab nyana mah perhitunganna dibalik aya muridna nu teu akur masalah ngan putus di perjalanan moal boga faed boro-boro jadi wali jadi solihin ge henteu kecuali gantinya nana Muhammad Solihin masalah tamah sukos kitu teh geus urang guari mah ulah silih salakeun kaharepna beusi aya deui ulah jadi masalah ieu mah ibadah berbagai keyakinan sebab ahli falak mah kabeh ge ahli falak ngitung teh 2 darjah leuwih hampir 3 darjah nu ngitung falak 1 darjah setengah dikaburkeun da maka jeung kuku bae nu ngaran falak di Sabang sampai Merauke 2 darjah setengah leuwih wabehan sulam mah kecuali lain sulam buatan Yahudi anu rumusna nu eueuh di otak urang aya di otak Yahudi atuh deuk naon make nu kos kitu hiji bae kitab buatan ulama titik geus bae percaya jasa ka ulama geus tuturkeun sakitu beres Atuh jadi khotib dog teu naon sudah salat. Kartin teh khotib bakal sakur mituturan.
khotib bah tukang khutbah ulah salat geus batur salat perbonya na diuk ngarokok beres aingan enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hampura sebenarnya mah kula mah teu sungguh salat teh nya geus jadi khotib doang ye nya oh masalah ni maman utulah jauh di kitabna ge lebaran 2 kali pangnangankeun coba atuh lebaran 2 kali wa yuzanu salatul id maroten jauh sekali lebaran jangan sekali geus ulah sok bingung-bingung nu ditita sakali bae ulah sok hajunyeun hancengan deui kula mah poe Salasa puasa kula mah lebaranna poe Salasa salatna poe Salasa geus lamun kula deuk ditaimat neangan deui nu rebo mah kitu bae si tegas ieu mah eta si hayang geus kaambeul ku ceuli aing ge lah pokona jadi teu konsisten anu rebo bae geus ulah ngomongkeun jore ulah naon komo teu keur puasa keneh geus salah kula mah perbo ditita jadi imam teu bisa kula mah rebo geus titik bae kula mah neuk bukana jeung lebaranna perbo titik geus imam mah Salasa meangan poe Salasa nyanana ngeunaheun urangna ngeunaheun jadi boga kayakinan geus ngeunaheun eta nu pingplan tah bangsa kiai bayaran teh bangsa kiai 08 tah atuh angkutan kota pasar kemis itu boga kayakinan jadi mingplankeun atuh lamun boga kayakinan mah kula mah lebaranna poe Salasa geus deuk khutbahna poe Salasa salatna poe Salasa geus imamang perbo di masjid di ditu teh nu perbo ulah aya naon nya kula-kula nyana-nyana beres kan nyana neangan ieu mah kieu sih perbo engke atuh kula engke ka ditu nya engke kula mah di dieu serbo Salasa engke kula ge ngawotapan we di ditu emang itu seperti itu nah geus kiai nu lain ibadah mah geus karari itu jasa geus kanyahoan jasa ku aing sorban tinggal sorban lah pokona eta lah setan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha di mana ieu fil khamri wal maisir nomor kahiji nomor kaduana wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah setan di samping nimbulkeun adawat wal bagdo terhadap halayak rame manusia berbagai lapisan masyarakat timimiti kelas kakap tepikeun ka kelas teri diadu-adukeun supaya timbul demonstrasi nah ieu deui setan nambahan wa yasuddakum an dzikrillah nutupan nahanan ngahalangan setan ka aranjeun kabeh teh an dzikrillahi wa anis sholati la zikir ka Allah jeung tina salat jelema nu mabok jelema nu judi dihalangan ku setan moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka Gusti Allah mana coba pemabok jeung pejudi nu salat moal aya mana pemabok jeung pejudi anu zikir ka Allah moal aya setan jadi berarti atuh setan teh di dieu teh nimbulkeun dua masalah ka mapasidan hiji mapasidi dunyawiyah nomor kedua mapasidi diniyah mapasidi dunyawiyah ieu adalah bagdo jeung adawa jeung bagdo datang ka Garlut jelema kiai jeung kiai teu beres silih omongkeun ustad jeung ustad silih omongkeun akhirna mah pengikut jeung pengikutna ribut nah ieulah urusan dunia urusan agama na ieu wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah dihalangan ku setan tina zikir ka Gusti Allah jeung salat teu daekeun bae pokona mah ahli mabok ahli judi jeung sajabana zikir ka Allah salat ka Gusti Allah lantaran setan jadi kerugianna dua dunia jeung akhirat mabok ieu mah anu sok dicaritakeun teh ieu anu sok dicaritakeun ku para ulama ku para kiai dina berbagai kitab baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso
anu manehanana teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60.000 santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiyah mah beuh tah mah ambual ya pabalatak ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ke langit ka 7 teh nyaritakeun keistimewaan kibar sisa unggal poe amalna teh naek ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ka iblis di handapeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtuh waruntung geus ngan bangun sakean deui ya tetangga sari ditereup aya sakena hiji nya siki seke naon garang-garana caringin raga aji habak cek iblis basi sok hebat-hebat deui muridna kakalayangan di awang-awang nu sejen buncan murid nu sejen Masya Allah puluhan ribu cak set aing nyawa di mana alamatna eta bar siso teh datangnya nama ke udang-udang ngaleuwihan ti kibar siso gedena jubahna kibar siso make hijinya nama make dua aju sorban ka dieu kibar siso mangan sauku datang ka cangkengnya nama datang ka handap ka dieu tah oh gede jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceki bersiswa di mana? Abdi di tebih cenah. Aya naon? Hayang ngiring ibadah we sareng mama Didi. Kabita abdi mah ku mama di mana-mana muridna aya. Aju abdi barek di dewe ibadah mun aya pagahkeun atuh ku kiai di tamagahan atuh abdi rek magahan. Aya tuh. Dipasingkeun ku nyata budak nu leutik we pagahannya nya teh ke lamun kadeuleu bagus ke naik ke. Waduh luar biasa bagahan ngaji eta setan teh. Waduh bisaan jasa tuh magahan ngajina kadang-kadang di pendopo magahan ngajina. Jeung Ki Pudoli. Kadang-kadang di balai desa magahan ngajina kecamatan ya anu bangsa leueur we gitu magahan ngaji aya nu teu leueur mah teu geus kitu tah terus we nyana magahan ngaji insyaallah waktu di masjidna pernah eta iblis teh tilu penting teu balik ceuk kibar siso teh pohara amat ieu tamu ibadahna ja aing ge aing asana itu balik-balik mah teu kuat naju pas menang tilu poe teh diajak dahar yuk orang dahar kayu henteu abdi mah moal dahar pan abdi mah lamun keur ibadah cak setan teh geus teu hayang dahar teu hayang naon wih cek ibadah sesopohara ieu mah wah geuting diajak besi erek sare disadiakeun di ditu di kamar aya di hareup atau ada di tukang abdi mah tos sababaraha bulan teu sare lantaran nikmat jasa ibadah cek ibar siso wah hati aing ge ieu aing kudu teu sare mah jeung teu dahar teu kuat kitanya nu bebeneranana ieu kumaha ieu bisa jadi ki abdi mah kuari teh